Assalamualaikum, salam SU, Sunda urang Sunda urang pisan. Ada buan salaki, paya kieu can balik na ka mana tuh nya? Si Uje nu kitu teh mah. Lamun datang si Uje, awas ya, dikereus ku aing mah. Na teh sieun ku aing, mesin awak leutik da aing teh wani. Ampun Gusti nu agung. Si Uje bisa selingkuh gitu, kurang naon aing teh nya. Datang si curi teh. Tos di mana Uje? Naon bet nanya tos di mana segala. Biasa we atuh ngider dagang peuyeum. Nang musibah ku bogi aing teh we. Musibah naon? Tadi geurang aing teh keur leumpang we bari nanggu. Hari jalan teh keur leutik teh mudun. Heueur deui. Jareupun aing teh aya aki-aki. Bergungku gue leumpang. Aing teh sereuleuh gapuh. Tanggungan peuyeum ngagaleo. Jebrot ngagabruk. Tongong aki-aki anu keur leumpang teh. Heuleum Peuyeum bahe. Aki-aki ti kusruk. Dikubrus karena susukan. was ya. Eta teh dorakati aing tah. Ti pamajikan sia. Aing mah puguh bingung mikiran aki-aki nu ti kusruk kuneh. Peduli teuing. Na samarukna aing rek sedih. Na samarukna aing rek ngilu. Mikiran aki-aki anu ti gebrus kana susukan. Tapi aki-aki nu di kusruk nate abah sia. Hah? Naon si Abah? Eta teh bapak aing sia dalam kurung mitohan sia dana. Udah teh nyaho atuh. Sugan teh lain abah. Ku aing ge dipunten-punten cenah nyingkir merean jalan. Kalah kangungku gue leumpang. Mah udah geus nasib. Teu kunaon naon si Abahna Uje? Henteu ngan kapaehan wungkul. Tapi datulila tadi kayak udang deui. Sia mah lain jelema jurig sugan mah Uje. Ini sia ka ditu tadi hampura ka bapak aing. Geus harita keneh ge aing teh acong-acongan minta hampura. Bahkan nonjok dulu. Leuheung mun nonjok wungkul mah. Abah sia mah kurang maring. Peuyeum tina tanggungan dicokolan. Dialung-alungkeun kana susukan. Coba eta. Puas ya. Eta teh ieu wawalas di jelema nu doraka ti pamajikan. Ti aing sia teh deuleu. Ari maneh? Doraka naon ari aing? Alah, montong bohong tong pura-pura ari tadi sia teh ti kota jalan-jalan jeung saha. Sia mah. Ye, cek aing ge montong pura-pura sia teh jalan-jalan di kota jeung awewe na teh make baju hijau. Bulao sia. Teu Teu sia aing mah ke rumah sia. Karina ge uneh sia teh cek saha. bohong. Tong sok ngadeng ge omongan teu para rubuh. Fitnah deuleu. Fitnah teh lebih kejam dari perkebunan. Ige. Cik jawab sia. Tah, ari ieu foto saha? Sia gagabah udah potret na kotak pos. Montong ngabodor sia. Ieu potret saha tah ieu Uje saha sia ieu? Potret jelema atuh neh. Aing ge nyaho ieu teh potret jelema. Ngan saha ieu teh jelemana saha? Teuing atuh teu nyaho. Eta maneh meunang potret di mana bari ge? Aing teh manggihan tina tanggungan peuyeum sia tah saha sia? Oh, uneh. Inget ayeuna mah. Ieu, aing teh keur dagang peuyeum. Aya ibu-ibu dengan peuyeum. Dina leungeunna nyekel potret. Tah meureun kemilihan kitu, potretnya ragrag kana tanggungan peuyeum. Si ibu aduh aing. Montong ngabohong sia. Manya aya nu dek meuli peuyeum bari mamawa foto
sagala. Potret saya saha sia? Kieu atuh muneh. Aing rek terus terang ayeuna mah. Aing teh dagang peuyeum hese payu saminggu ka tukang. Aing teh datang ka dukun. Cek dukun, lamun hayang payu mah dina tanggungan peuyeum kudu ditundaan potret awewe. Kabeneran aing teh meunang manggih potret di awewe teh eta teh dedeun we ku aing teh tah na tanggungan peuyeum. Kitu sing hayang apal mah sia. Ari kitu mah lain potret aing we atuh simpen tah na tanggungan peuyeum. Pan aing ge awewe uji awewe tuh. Geus ku aing ge dicobaan potret sia ditunda dina peuyeum tah. Heuh we isukna peuyeum teh buruk kabeh. Sia mah kabina-bina teuing uje. Emangna aing teh ragi. Kudana ge sia nu buruk ti heula. Geuning lila mang tahun-tahun ku aing dikekepan teu buruk sia. Cuk tuturkeun tuh ka ditu. Bae di aing mah. Geus kolot ieu. Ya bagus goreng patut. Itu mah ngorakene jaba geulis jiga bintang film Widya Ningsih. Widyawati meureun bintang film mah. Bodoh amat. Widya Ningsih mah bojona Juragan Sukatma. Aing mah apal pisan Juragan Sukatma teh manggihanana jeung Widya Ningsih teh di Garut sia basa hajat. Kieu ari caritana mah muneh. Harita Juragan Sukatma. Ganeng sia teh jurig. Ari sia naon los-los nyeritakeun riwayat batur. Aing ge nyaho sia uje. Sia teh sok masang togel. Da eta meureunya priyogi ka ngobobogohan. Sok kacapluk ka mana wae muneh. Ah, da nya sia mah sok masang togel. Iraha aing sok meunang muneh. Ye, aing ge nyaho uje, nyaho sia teh. Sok neangan kode togel. Tuh jeung si entuy anu wiwirna. Muneh sia teh gagabah. Kumaha lamun kadengeun si Di sia ngomong naon? kumaha lamun kadengeun ku dulurna si entuy. Si entuy teh kitu-kitu ge sia dulurna mah jarareneng adina wae jadi dosen. Lain sia, aing ge nyaho adina mah ieu si Warja tukang tahu, maknya aya dosen ide-ideran kanu sepeda bari mamawa black tahu. Pijakeun tuh kasih entuy. Teh sieun aing mah lamun ngamuk di Jakarta. Muneh gagabah betrek nyakar tukang tahu. Tuh. Da aing mah kaduhung dae ka sia teh. Da geuleuh asa katipu aing teh boga salaki ka sia teh. Muneh Har, teu karasa sia bareto ka abah ngaku-ngaku dokter Andes. Geuning buktina tukang peuyeum make ngaku-ngaku wawuh jeung artis, jeung bimbo jeung sagala hanes aing diwawuhkeun ku aing ka bimbo. Karek nyaho ayeuna mah eta teh si Eman tah tukang ngeri ieu paingan aing teh teu boga curiganya mahnya sakuna metet ku endog ngeri sia tah nipu ka aing teh uje. aing mah nipu sote beda we harita abah nipu ti heula ka aing. Nipu naon si ari abah? Heueuh sia harita abah make ngaku-ngaku lanceukna Omah Irama, make ngaku boga rombongan orkes sagala rupa. Yeuh geuning buktina mah tukang gula batok. Nah hina sia teh ka abah hati-hati sia uce abah mah loba baladna tukang gula sia teh teu sieun dikoroyok. Jangan ngancam begitu atuh. Yeuh dengekeun tukang peuyeum jeung banyak baladnya. Ingat sia uneh, kalau sampai tukang gula batok berani macam-macam sama tukang peuyeum, pasukan tukang peuyeum tidak akan tinggal diam uneh. Kalau sampai peuyeum dan gula bentrok, ini bisa mengakibatkan terjadinya kolak atuh. Gandeng sia curi ngobrol jeung sia mah asa pidora kaun wungkul salingkuh beuki togel beuki sebel aing mah sebel Sudah urang Sunda urang bisa